Alhamdulillah. Mohon. Eta teh nyileuk sorangan ujang. Itu sumuhun. Itu cenah mak, mami. Mami cai cenah mami. Mohon da urang teh ai itu mah air pengairan untuk kehidupan eta teh mah. Mami urang teh Ecek si akang ngareng teh sia. kalem aya urang lah pokona bagian khusus urang pengairan nya urang mah loba semat teh atoh ngarah aya gawe aing lain atuh si gareng mentong ka kaluar sok kasar maneh mah tetra hapunten we ujang kasadayana da aing ngajarkeun jeung didikan mah ulah teh bener ka budak teh da geus kitu geuning atuh Ari karunean saina mah keten si akang teh. Oh gitu. Ya kudu dimaklum teh dai hatena mah bersih si eta mah. Bersih hatena mah. Hatena mah bahasana wungkul nu rada harum kampung jeung sompral teh. Kudu dimaklum ku sadayana nya. Mobil khusus ku mohon tatamu ti Bandung ujang. Tatamu panginten ti Sumedang. Tatamu panginten ti Garut nya. Alhamdulillah dua terus budak dua malum di pakampungan ujang ya gitu teh apun dan anu kasuhun ya cuk tumaritis grup mah rupa-rupa itu teh nya di HMS mah gitu alhamdulillah mohon yang ise manajer produser aja ongkoh mah ngarangkep manehna mah ya aya Donatur ada mohon ya hujan rek kahadas cik jadi we tuh aya deui cenah rek angkat TV aya ge nu di sini tah KSM kan ka editan wae hujan nya kitu teh apa Cen sabar bake can wakos we beunang. Ai panggupai matos. Oh panggupai matos aya di Solmed 2. Oh, nu di paguyuban di ditu di PSCB. Lain PSCB, PSCS. Di paguyuban Salung Sumedang nya. Kantos teh urang teh. Kantos pan harta si lainnya lalu itu kumaha cara lain beda pan ai eta mah ku barudak orang hari barudak mah juara kahiji nya urang ge juara panungtung ya ai juara kahiji memenang piala menang humirah ya kenai inti nama ngayoban apa gitu sanajan berenang oke urang taya atohna urang dina rukun kawin ge aya ai nu kahiji menang kahiji ai nu terakhir menang terakhir pan aya pamuka jeung panutupnya nya kan bae urang mah da geus karolot ngilu ngarojong we kudu ajol-ajolan hayang jadi juara ku ngasuh oge ku aya pangajian ge watos reus tawis beunang aya pangangken nya kudu kitu we jadi sunah teu rupa-rupa ngadukung seni teh nya wabil khusus panginten para pelaku jeung pelaksana ayeuna cenah wanda abdi mah ayeuna buh mah teu pati apa tapi iya aya kagagelan cenah kanya kopi 7 runtuh ya oke eta oge tawis ngadukung ada wa cenah ieu mah abdi mah cenah ku kopi mah teu ieu itu kan ieu cenah lumayan sakarung nya lumayan 2 gantang mau jang aya jangan liwat alhamdulillah karena urang mah kunaon we rezeki mah nya nu penting sing janten ibadah malar janten barokah
itu malah cing jantan manfaatnya mungkin terus masihan kasayang atau cing nabi sehatna nabi rizkina gitu anu masihan kopi nuhun anu masihan kagegelan cenah muhun waragat panyawer nya nu masihan 10 cing janten 100.000 wali dituna sing janten 1 juta wali dituna sing janten 10 juta lipatan kehadian mah jadi dina keterangan gitu cenah karena sana ya Pak Ustad dia ya bisa ngalangkungan wah punten wah mah kemenauji di mana orang seueur syukuran cenah bakal ditambih rezekina tuh barokah pamugi we sing sarehat daramang sadaya nu teh acan ge cenah acan ada di dieu meupedah teh ieu teh didoakeun sami nu teh acan aya oge sami da doa mah umum kangge sadayana nya sing mulus rahayu berkah salamet kamu kana juang kalau pan aya selang sekar aya selang teh panjang ai sekar nyesep bari selang ngalagu selang jeung nyeresep sadaya bisa ngebulkeun saya aya dah kitu cenah Kang Agus urang kasangakeun apa meniti mohon pangarsa tokoh budaya pengamat seni budaya sekaligus konten kreator oge nya di YouTuber Akang Ucok atau Abah Ucok anu dipunut laguna anu disuwunkeun request Anjuang di Gunung Gelis Prung cenah nyai akasangakeun masih sasarangan sareng teh kebot teh. Ya itu ka solmet Mang Asbon anu aya di Paliwetan nya. Dilugai ka Momot nu di Palih Kulon Kaler. Mun aya ti Mekar Budaya Cisureuh. Oge ti Mitra Panggugah Ciluluk muhun nya. Sadayana nu Mararanco di Subatan sadaya mah tinggal. Urang sami gum we seni budaya di wetan ka kulon di kaler ka kidul gum saudara sawetan di kulon kaler di muhun kidul sakidulnya Anjuang di Gunung Gelis Prung Dayaga Anjuang di Gunung Gelis pangawayungan tempat nis itu kumaha gelis tempat kirana kepikiran nu lawas jadi tebakan di bandara masih kebingung singa sebang wisana kasih pasti berkah hidup kesang
Senawati boga tujuan pasti ngawangun pemerintahan usah jadi juru penerangan di gunung kasur kan tepan manuhurahan mencoba diri aku sing sarakan diri kurang jual Dikira tak kurang